Iya wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana Mangjaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nuka tunda ieu dongeng karangan Koswara. Para mitra kaum dangu mangga urang teraskeun hanca ieu dongeng atuh para wargi dina ieu dongeng tos kagambar kumaha atuh para wargi mah mung sakadar paripaos para mitra ieu mah di naon teh dipapanekeun soal siluman soal naon para wargi ngan jelas sing saha nu midamel kaawonan kitu nya atuh para mitra midamel awon gitu goreng tuh hasilna ge goreng deui kitu atuh anjeunna ngaruksak ka batur diruksak deui kitu tos hukumna kitu para wargi sadaya anjeunna nganyerikeun ka diri batur tangtu hiji waktu baris dina nyajiri ku batur eta mah jelas para mitra da tos teu tiasa dionget-onget deui teu karaos ayeuna hiji waktu baris karaos kitu para wargi ieu mah hukum cenah jelas hukum para wargi mangga urang teraskeun hanca dongeng para mitra kaum dangu. Ari bintin ngarasa heran pedah nempo si Nini kalah katerus ngahuleng tutas ngajawab kana pananya manehna ngumatak po ka si bibi teh nyarita ka si Nini. Nini aya anu diemutan ku Nini teh katinggal saperos anu geuninganan kitu non teh aya nu diemutan teu nanaon anak king teu kunanaon Nini mah. Nen Sukmawati ngagebeg oge manehna ngomong jadi agak eugeun teu lancar bakat tingku ngarasa reuwas basa bieu ngahuleng bari lamunana ngacacang ka mana mendi heug kadenge pananya ti bintin anu langsung teu didingding clear deui. Nuhun ari salira Nini teu kunanaon mah Nini teu kunanaon anak king Nini mah cik atuh gancang terangkeun ka Nini aya naon teh nu rek ditanyakeun ku hidup ka Nini teh Nyai. Nen Sukmawati ayeuna mah geus bisa nenangkeun hatena. Kieu Nini dupi Nini teh salaresna mah saha kakasih teh sareng ti mana kawit. Punten disim abdi naroskeun kitu patali ngaros panasaran disim abdi teh Nini. Hehehe nya teu nanaon atuh Nyai. Pirage nanyakeun nu kitu bagja jeung reueus ka Ninina oge. Sugema Nini teh. Regepkeun heula nya bageur ieu. Ngaran Nini teh katelah mah Nini ursi asal mah ti lemur Ciburuan. Nalangsa Nini teh keur meunang kasedih keur meunang katungaraan Nyai. Nu matak Nini sajamilu ngararebe heula di dieu syukur Nini dirawatan teh anak king. Ngomongna si Nini dibarengan ku cumalimba sagala. Harita teh ngagambarkeun kaayaan manehna nu keur meunang kasedih. Katawis bangun aya kajanten anu matak nalangsa ka salira Nini. Nah menak kajanten naon salorosna teh Nini? Bintin mencerong seukeut tumanya daria ka diri si Nini. Kieu gerak aya Nini nu sanyana teh anak king Nini teh geus aya kana 5 tauna ditinggalkeun ku salaki heueuh si Aki ditinggalkeun maot. Nya terus cicing matuh dinu jadi anak ngan hanya ka hiji ngahiji jeung nu jadi anak teh loba katugenah. Loba ka nyeri nu antukna Nini diusir. Nyeri tugenah nalangsa Nini teh. Nya terus ninggalkeun lembur da geus teu betah. Lumampah tug tadi beurang Nini cunuk ka dieu anak king. Ku kituna nuhun Nini dirawatan dina peuting ieu Nini ngarasa bagja. Si Nini nerangkeun kaayaan manehna ngarah dipercaya jeung dipikarunya ku bintin. Padahal apan sakabeh omonganna ukur rekaan wungkul lain kajadian nu sabenerna lain kajadian nu sanyatana. Bintin ngarangkul ka si Nini bari sumegruk ceurik bakat tingku kagagas ku kendali sana si Nini. Nini tos atuh babetah di dieu nya ulah ka mana-mana deui teras we di dieu Nini. Pokona mah ti wangkin wengi ieu Nini bade dianggap sepuh pituin ku jisim abdi. Moal bade dimemorekeun Nini moal kumaha kersatna henteu. Bagja Nyai nuhun. Nuhun kana kasayan sareng pangangkeun ti hidup teh Nyai. Nya urang pikiran heula ku Nini ngan keur saheulaan mah dina peuting ieu. Poma Nyai ulah nepikeun teu naon teh teu ngarawatan ka Nini. Keun soal isukan mah ku Nini baris ditangtukeun nya bageur. Mangga Nini mangga bingah sakitu oge. Bingah kangge abdi mah. Bintin najan tacan meunang kapastian baris terus betahna atawa moal. Tapi najan kakaradaekeun ngendong saputing lain deui ngarasa bungah jeung bungangan. Na atuh kakara jempe ngarobrolna
antara sinini jeung Bintin kana Panto kadenge anu keketro. Maranehna babarengan curinghap. Paneteup manco kana Panto nu masih keneh nutup. Panto kadenge anu ngetrokan ti luar, duana ngagebeg reuwas. Bintin terus ngaleleper, awakna ngadegdeg kawas nu lilinieun, tapi sabalikna ari sinini mah manehna ayeuna bisa ngawasa kaayaan. Manehna teu ngadeg-ngadegdeg teuing saperti Bintin. Bisa nenangkeun hate malah pok sinini tumanya kanu keketro kana Panto. Saha nu di luar teh saha? Kuring kita beri di pada suka. Tema sora nu ti luar. Jentrena keur nerangkeun ngaran jeung asal padumukanana cenah mah ngaranna Aki Tabri. Ti pada suka tetela saurang aki-aki sakumaha sorana nu kadenge bieu. Bintin rungah ringeun. Da rumah satu wawuh kana eta sora rumah satu boga dulur nu ngaran Aki Tabri di lembur pada suka. Tapi beda ari jeung sinini nusannya nama Den Sukmawati. Manehna apanan leuwih ti apal leuwih ti wabuh. Malah baheula mah Aki Tabri pan urut salakina mengkungsi babarengan ngahiji rumah tangga. Sakedapan ini Ursih alias Den Sukmawati teu ngomong naon-naon, tiba ngahuleng meuni anteng. Beungeut ngadak-ngadak sepa ngan untung hareta leupas tina paningal Bintin. Mun katempo beungeut semahna pias kana tangtu bakal ngadatangkeun kaheran keur diri Bintin. Ngan sakiceup sinini ngarasa ngagebeg reuwasna teh saterusna manehna geus bisa nenangkeun hatena. Malah pok manehna tumanya. Jadi anjeun da kita beri ti pada suka. Benar. Sok atuh buka pantona lantaran kami hayang tepung jeung anjeun. Heuh ayeuna keneh urang bukakeun. Brai sinini mukakeun Panto. Breh di luar tetela aya tangtungan saurang aki-aki. Make pakaian sing sarwa bodas nangtung ngabedega. Bari paneteupna mencerong ka sinini. Bagea Sukmawati. Hehehe syukur ayeuna urang bisa papanggih. Ngaran kuring mah Ursih lain Sukmawati deuleu. Sinini ngabalieur. Bari hatena ngadak-ngadak ngagebeg reuwas. Hehehe mending ngagebeg kitu geuning anjeun teh Sukmawati. Meureunnan ngarasa reuwasnya euy. Aduh. Teu naon-naon ari reuwas mah. Serog si Aki nyampeurkeun ka Bintin pok tumanya. Nintin, teu kudu reuwas-reuwas, teu kudu kaget-kaget kadatangan ku kuring. Jeung jigana Bintin geus apal ka kuring, yen kuring teh nu katelah Aki Tabri ti pada suka. Kuring teh akina nyiina alias Nyi Santi teh, ti heula kungsi ti cing di dieu. Bener teu nya teh kungsi di dieu lain? Ku tante sepuhna nyiina alias Nyi Santi. Hatur teuing bagi wilujeng sumping ki sepuh. Mangalingi atuh mangalingi sing tumanina sing raos Aki. Ogoy nyai ho syukur-syukur. Kalayan ayeuna Aki tinggalkeun sina duaan jeung sinini. Sok nyai ka kamar heula lantaran aya nu perlu ku nini jeung ku Aki diwadamikeun. Penting Rusia pokona. Mangga atuh Aki mangga. Mangga ari bade aya dugikeun mah da ku abdi bade dikantun heula nya. Bintin ngaleos harita keneh ka kamarna ninggalkeun diri Aki Tabri jeung sinini nusanya nama Den Sukmawati teh. Sabada Bintin miang mah ka jero kamar tinggal dirina Den Sukmawati jeung Aki Tabri. Ai miang mah jauh mitra asup penyasup ka jero kamar. Diuk pahareup-hareup paduduaan bari sakedapan mah taya nu ngomong naon-naon. Bangun anu bingung pikeun ngamimitian muka obrolan. Najan kitu dina hatena mak Den Sukmawati nu kiwari jirimna saurang nini-nini pohara keheul jeung ambekna ku ayana kadatangan Aki Tabri. Deuk sangka Aki Tabri nu tetela geuning popotongan manehna ayeuna geus bisa datang ka hareupeunana. Kahayang nama Den Sukmawati ngejat ninggalkeun Aki Tabri, ngingetkeun manehna geus heubeul teu hade. Geus heubeul mumusuhan kaasup mumusuhan manehna jeung pihak Nyiina jeung Nyi Titi Katut Jangdarta. Nganya kitu sigana hal eta pamohalan bisa dilaksanakeun ayeuna. Kahiji manehna teh geus robah jirim jadi saurang ninini geus rarempo. Kaduana apa dirina ayeuna teh ku geus pisah ti Kangjeng Raja Cakrasena jadi leungit sakabeh pangawasana. Eueuh gunung panangeuhan sakabeh kasakten kagagahan atuh leungitan palebih ilang tanpa karana. Atuh ilmu-ilmu jadi camal atuh dina ngayakeun ojah atawa ngayakeun memusuhan ge ayeuna jeung pihak Aki Tabri yakin manehna moal aya kemenangan. Manehna bakal aya di pihak nu eleh jajaten. Ingetkeun yen Aki Tabri lain jalma sabongbrong nu eueuh kabisa. Eta sababna antuk nama luk we tungkul diri Den Sukmawati alias Nini Ursih teh.
sedangkan Aki Tabri gawenangan neuteup wae kan ini uresih nusanya tanaman Nen Sukmawati dibarengan kurasa karunya nu taya hinggana malah Aki Tabri sababaraha kali istighfar mun ras ingat kana sakur kalakuan Nen Sukmawati salila ieu geus loba nu ngarugikeun kabalarean sanggeus rada lila panang-heneng harita Aki Tabri kadalisan Sukmawati geus teu perlu loba omong. Ayeuna leuwih hade geura incak, geura mulang kana jalan nu bener, jalan nu lempeng, jalan nu dipirido ku Allah Subhanahu wa taala. Ulah rek kateterusan nyorang jalan sasar teh. Geus loba teuing dosa anjeun teh, geus loba teuing jalma nu dikaniaya dikakaya ku anjeun. Jadi sakuduna ayeuna anjeun mulang kana jalan nu dipirido ku mantena. Kumaha? Daek ajawan teu anjeun ieu siapa? Sukmawati. Nen Sukmawati tacan ngomong naon-naon ari lain anger mah ngeluk tungkul bangun nu bener-bener keur nalangsa anu taya papadana keur dirina Nen Sukmawati ngarasa kitu bingung kieu bingung estu ningsanyana teu kungsi lila nya Nen Sukmawati nu geus jadi nini-nini teh tanggah ka Aki Tabri meuni antebna keur neuteup sarta pokna Tabri ngerasa bingung kami teh deuleu euy. Nah kira-kirana kami teh bakal ngora deui lamun kami insaf. Mun kami babalik pikir Tabri, ulah ingkar tina kodrat Sukmawati manusia mah. Ieu ulah ingkar tina kodrat. Ulah hayang salilana ngora. Eta mah hartina leupas tina kodrat berarti. Ulah ingkar ye. Lantaran kitu kenyataan hirup. Aya ngora aya kolot. Ayeuna apa nanti teh geus kolot saumur jeung kami. Pamohalan kudu ngora deui. Keur naon urang ngora jeung geulis ge? Ari kalakuan ingkar tina ajaran agama katut dari agama. Eueuh hartina eueuh gunana Sukmawati. Nu matak mending tarimakeun kaayaan anjeun saperti ayeuna. Tarimakeun ku kaikhlasan hate, ku kajembaran hate. Ulah bingung-bingung jeung nalangsa anggur masukuran. Yeuh lamun jalma syukuran urang baris ditamah deui. Kanikmatan urang teh. Katerangan ge nyebutkeun, la in syakartum la ajidanakum. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Kitu katerangan ge nyebutkeun. Tah anika mah atuh. Ingkar tina kaayaan, ingkar tina kodrat, berarti teu syukuran teh. Salila teh kufur nu kitu teh ngaranna, kufur nikmat ngaranna teh. Jelema nu syukaran masuk sanajan geus nini tarimakeun urang teh geus dibere ilmu, dibere umur, atuh mangfaatkeun pikeun kapentingan urang amal ibadah. Kitu tah kuduna mah. Jadi nu penting ayeuna namanya urang teh ulah bingung-bingung, ulah nalangsa. Heuh mun kitu mah kami meta tempo heula atuh nu penting mah papada insaf. Kami hayang ka pihak nyiina jeung ka pihak Darta katu Titi langsung aya jaminan keur kaselamatan diri kami. Kitu kaputusan kami teh Tabri. Ceuk Nen Sukmawati sonagar-naker. Mun kitu nya teu naon. Nyameureunnan anjeun teh ulah ka mana-mana kudu daek ngadaguan daratangna pihak jang Darta sabarakan jaga dieu. Tapi awas mun isuk jaga ning pageto diri anjeun masih keneh teu bener. Kalakuan masih keneh sok ngaganggu kana kasenangan nu lihat. Mangga kuring nu baris ngayakeun balitunganana. Sukmawati tak kitu. Ngaso heula para wargi sadaya. Ngaso. Mitra kaum dangu manga urang teraskeun deui hanca dongeng harita sinini alias Nen Sukmawati teh nyarita sing percaya ka diri kuring bakal insaf tapi hayang langsung ka pihak nyiina sapara kanca kitu tekan kuring sanyana manusia bener mah Tabri. Oh alus ayeuna mah kuring rek baliknya tas ngomong kitu terus Aki Tabri ngageruan pribumi nyatana Bintin tekung silila torojol Bintin kaluar ti kamarna. Sanggeus aya hareupeun Aki Tabri pok Bintin tumanya. Kumaha Aki nah parantos beres kaprayogian ka sinini teh? Geus beres nyai, ayeuna Aki rek mulangnya. Ku kituna peupeuh ti Aki. Aki mihape kayaan sinini di dieu. Poma ulah rek dilalaborakeun atawa dimomorekeun. Kumaha sanggup nyintin? Mugi sing percanten bae ka di si abdi, sanggem kanggo ngajagi nama ieu sanggem. Sanggem kanggo nyarangan nama sanggem ka anjeun. Pokona mah yeuh nyarangan anjeunna di dieu ulah salempang ulah seur emutan Aki. Oh nuhun.
mungkin itu kenyataan anak kaki ge ngarasa regreg jeung ngarasa sugema nuhun atunya hayu atuh aki mah rek mulang ieu nya mangga aki wilujeng sanggeus pamitan sakali deui ka pihak Bintin jeung ka pihak Nen Sukmawati alias Nini Ursih teh abral aki tabri mulang ningalkeun imahna Bintin di lembur Darmaga. Nen Sukmawati alias Nini Ursih jeung Bintin terus bae ngarobrol paduduaan dina mangsa harita. Estuning teu jiga-jiga tas mangih kareuwas keur diri Nen Sukmawati mah. Sakitu tas didatangan ku Aki Tabri bari jeung diajak sina insap, sina babarik pikir. Atuh Bintin najan waktu tadi para mitra sadaya. Adina enggoningan hawar-hawar mah manehna ngadenge kana omongan Aki Tabri jeung si Nini, tapi henteu ieu ngajadikeun dirina curiga ka pihak si Nini. Nu aya mamanehna ayeuna sejang ngalaksanakeun kana naon papatah jeung amanat Aki Tabri mangsa tadi, yen manehna sejang ngajaga jeung maturan sahade-hadena di dinya. Tug nepi ka mangsa isuk-isuk panon poe sumorot ti beulah wetan. Obrolan antara Bintin jeung Nini Ursih teh teu eureun. Harita teh para mitra, iatu isukna basa Bintin muka di warungna. Nya harita teh para mitra nyang hareup daganganana. Si Nini henteu poho marengan di dinya. Marengan bangun anu resepeunaker, nu jarajan oge katempo meuni loba ngadon jarajan kadinya. Bari saurang ge eueuh nu curiga lamun si Nini nu marengan Bintin. Bareto mah jelema telenges jeung kejem. Malah apan ku si Nini nu kamari ieu ngora wujudna maotna Nyi Iroh pamajikan Jang Ina urang Darmaga. Beuki beurang beuki loba nu daratang. Malah aya nu hiji kajadian lantaran basa pabebeurang. Aya ka warung saurang jajaka nu teu bisa ngomong. Malah cenah geus 2 taun pireu ku si Nini dijiad. Aneh bisa jager henteu sakara-kara. Atuh harita keneh nyebar beja yen di Darmaga. Di imah Bintin warung Bintin si Nini sakti pinter ngajampe nu gering. Urang tuna kaayaan Nen Sukmawati nu ngadadak bener bisa ngajampe bisa nyageurkeun nu pireu di lembur Darmaga sanggeus manehna jadi nini-nini. Mulang kana kaayaan manehna nu asli ngadadak loba nu daratang mangsa pabebeurang harita. Malum beja apa beja-beja beja nerekab ka mana-mana. Loba nu ngahaja hayang menta tulung ka Nen Sukmawati nu katelah Nini Ursih. Abong omong jelema aya paribasa harus alahbatan goong. Nerekabna teh makaya urang Tanjung Sari, urang Rancakalong, atuh para mitra sadaya daratang ka Darmaga menta diubaran ku Nini Ursih di antara nama kaya nu hayang gampang menangkeun jodoh sagala atuh puguhan teu di imah Bintin. Kacaturkeun ayeuna di tempat nu jauh di lembur Darmaga nyatana di wewengkon Tegal Pangangonan sakiduleun Gunung Tampomas. Ratu Siluman Cakrasena keur lulumpatan di udag-udag ku keris titisan iblis. Geus sababaraha poe kajadian kitu Ratu Cakrasena estuning teu bisa nyumput, teu bisa ngayakeun hojah naon-naon manehna tuluy di udag-udag. Basa aya di wewengkon juru tuli Cakrasena lumpat teu kebat. Lantaran hareupeunana nangtung Eyang Sukmarasa nu ngajajar dibarengan ku Jang Darta jeung Nyi Titi kencaeunana. Atuh katuhun Eyang Sukmarasa harita aya diri Nyi Inah jeung Mang Odep. Bareng jeung eureuna Ratu Siluman Cakrasena pelesat keris iblis geunakan awak Ratu Siluman. Saharita Ratu Cakrasena ngoceak harita para mitra ngacerit maratan langit ngoceak maratan jagat lamatna keur bari kudup-rukubu. Wadaw tobat ampun. Bareng jeung ngoceakna Raja Siluman Cakrasena beledu gaya haseup ngebul ngebelesat kaluhur ngeng soratan katinggalan. Wah, kula janji moarek sakali-kali deui ngaganggu karanjeun. Darta, Sukmarasa, Nyi Inah oge Nyi Titi, ampun. Kula rek mulang kasarakan kula ampun. Blesat lesah sepodas kana leungit tina teutepan sarerea nu araya di dinya. Sedang tina urut mudupungna tadi Ratu Cakrasena aya lebu nu ngagunuk. Di antara gunukan eta lebu ngagoler keris titisan iblis. Gapkue Yang Sukmarasa eta keris titisan iblis dibawa. Habtuluy dicecepeng ku manehna bari manehna nyarita. Barudak
kayan ngucapkeun hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Urang sarerea ayeuna geus bisa nalukeun Raja Siluman Cakrasena. Muga-muga ti ayeuna ka hareup ulah aya kajadian teu dipihareup barudak. Ngaso heula para mitra sadaya. Ngaso heula ngaso. Mitra kaum dangu nyina harita terus nyarita mugi-mugi eyang mugi-mugi ulah kajantenan naon-naon deui kayan urang sadayana aman tentrem ditebihkeun tina cocoba sareng dodoja eta anu dipiharep ku abdi eyang nanging ayeuna kumaha pilampaheun urang salajengna eyang Jang Darta tumanya daryanakeun ayeuna tutulkeun eyang urang ngajugjug ka puncak Gunung Tampomas kumaha kaduga leumpangina Nyi Titi? Insyaallah eyang kumaha teh Titi? Nyina kadugi atuh mah nya teteh henteu. Hayu wae mah barudak urang ka puncak Gunung Tampomas meungpeung beurang keneh. Bringgeus kitu mah eyang Sukmarasa kalayan dituturkeun ku Jang Darta sapara kanca ngajugjug ka puncak Gunung Tampomas kalereunana malah terus nanjak ngajugjug ka puncakna. Para mitra kaum dangu jelas teh dongengnya para wargi hiji-hiji tos ancur gitu para wargi sadaya. Tadi sabada ngancurkeun si Cakrasena eyang Sukmarasa ngucapkeun hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Syukuran para wargi kanu maha kawasa. Memang urang nu beragama Islam teu aya deui. Teu aya deui para mitra anu dipake panutan pamuntangan urang teh di angin Allah Subhanahu wa taala anu memang di dunya parantos digambarkeun dina kitab Al-Quran. Yanti Al-Quran sunah-sunah Rasul nu diangkat janten katerangan ngarupikeun hadis. Para wargi sadaya atuh eta sadayana dianggo patokan pikeun urang sadaya. Margi katerangan ge jelaskeun para wargi yen Al-Qur'an teh pituduh pikeun sakuna manusia hudal linnas. Atuh para wargi sadaya katerangan ieu ngajelaskeun oge. Atuh katerangan pituduh ieu mawa tina jalan poek kanu caang. Maksudna poek teh para wargi sadaya kanu caang teh poek pikir jadi caang pikir, poek hate jadi caang hate kitu para mitra. Tina bodoh jadi pinter, tina teu ngarti jadi ngarti, tina teu bisa jadi bisa, atuh cenah para wargi. Tah kitu moal maksudna katerangan ieu pituduh ieu katerangan teh ngajelaskeun tina jalan poe kanu caang minat dulu mati ila nur. Para wargi anu mulia mangga urang teraskeun ieu dongengna atuh mugi-mugi acara ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbebrahmana. Para mitra sadaya mangga tikeur zaman kapungkurna iblis dibere hak pikeun ngaganggu umat manusia pek cenah ganggu umat manusia kitu. Namun insyaallah pake kange jalmi-jalmi anu kiat kaimanana mah moal tiasa diganggu. Sok sanaos setan salamina ngeleket ka umat manusia. Nami manusia nu iman mah nu iman kayakinanana iman turut takwa insyaallah moal bisa dieleket. Dielekete keih nagen we kitu. Aya paripaos teu ungut kalinuan teu gedag anginan. Henteu jalmi nu umieun benten deui. Ai jalmi nu kirang iman mah lireuk kalakai katebak angin atuh para mitra pucuk awi katebak angin nu kirang iman mah. Angin kakulon nu mengkol kakulon, angin ngetan mengkol ngetan kitu. Tapi jalmi anu kiat iman mah nagen. Sok sanaos setan ngeleketek, setan ting harewos teu ting cois na kitu. Wasfi sufi para mitra kaum umat manusia. Para wargi kaum dangi dongeng urang teraskeun masih kene aya ieu nu teu can kagambar nyaeta perkawis si wanara mangga urang teraskeun. Teu kacatur lilana di jalan gancangna carita. Pihak rombongan eyang Sukmarasa cunuk ka puncak Gunung Tampomas. Lempangna eureun terus narangtung di sisi kawah. Kalayan sarengsena eyang Sukmarasa ngageriem babacaan. Teu asa-asa deui keris teh dibalangkeun ka jero kawah. Geus kitu mah terus marulang ninggalkeun puncak Gunung Tampomas sejang ngajugjug ka pasir Samoja.
datang ka Pasir Samoja basa wanci magrib terus ngajugjug ka palebah kuburan Kiburak kalayan disaksian Kujang Darta jeung Kunuliana Eyang Sukmarasa harita keneh munajat kanu maha kawasa ngayakeun rekesan ka mantena munajat sangkan arwah Kiburak sing ditampi ulah nepi ka marakayangan saperti nu ti heula-heula. Sanggeus sagala rupa dia kanggap beres terus sarerea ninggalkeun eta kuburan malah ka gedong kosong ge henteu nyimpang tapi sarerea ayeuna mah lumampah kebat ngajugjug ka leuweung kadu ka urut pamatuhan Eyang Sukmarasa teh. Ngaso heula para mitra, ngaso heula ngaso. Mitra kaum dangu sanggeus sagala rupa dianggap beres terus sarerea ninggalkeun eta kuburan malah ka gedong kosong teu nyimpang sarerea ayeuna mah lumampah kebat ngajugjug ka leuweung kadu ka urut pamatuhan Eyang Sukmarasa teh. Datang kanu disejak kebat ka pipir saung pamatuhan Eyang Sukmarasa sarerea mulu ka palebah talaga Pancawarna tetela di eta talaga geus teu kasampak wujud monyet bodas nu katelah Siwanara nu aya di dinya lintang saurang jalma katelah Ki Nurdin. Sapamaksudan dikabul sapanejati nekanan Ki Nurdin mulang kana kaayaan asli sarua jeung kaayaan mangsa ti heula samemeh manehna keuna ku Supata Ratu Jasiluman katelah Prabu Cakrasena. Antara Ki Nurdin jeung pihak Jangdarta katut Eyang Sukmarasa harita silih gabrug silih tamplokeun ka sono jeung keras bungah nu taya papadana itu ieu aya dina sagara kabagjaan nu taya papadana. Ngajugjug ka lemur darmaga datang ka pamatuhan Bintin kasampak nini ursih nu ti heula nelah Enden Sukmawati harita keur loba nu datang loba nu ngadon tatama uubar da puguh ayeuna mah nyaan jadi pananyaan nyaan jadi jalma nu purah tutulung kanu butuh tatalang kanu susah tur kalayan hate celik putih celak herang sarerea harita silih lubarkeun kasalahan jeung nini ursih alias Enden Sukmawati. Dongengna tamat para wargi tuh dugi ka dieu carios nyambung ieu para wargi pamiku urang dilenyepan seueur anu tiasa diangkat hasil tina ieu dongeng nyaeta diantawisna urang upama hayang boga tujuan ulah cenah hayang tina enteng para mitra hartosna ulah hayang jalan pintas model Nurdin anjeunna hayang beunghar darat cenah hayang tina enteng dewu puguh anu antukna pan para mitra dikiaskeun teh dipapanekeun teh jadi monyet kitu. Anjeunna balik deui ka asa deui katerangan urang nu beragama Islam sadana ge pada uninga yen pintu tobat masih kene muka kasing sakur jalma syaratna di sajeroning manehna tobat tetep manehna kudu leungit tina sifat syirik. Lamun masih kena sifat syirik wah pintu tobat moal dibuka para wargi sadaya moal muka sorga teh jalma nu syirik mah nu mawi para mitra panto tobat mah para mitra dibuka ku Nu Maha Kawasa model nyaeta ini ursih teh anu baheula namina Enden Sukmawati midamel kalakuan-kalakuan teu cereug namung sok sanaos kitu ulah boga anggapan ahkeun bae aing mah ngeujigan Enden Sukmawati kewe cenah geus nini aing kakara tobat ulah para wargi mangpang meungpeung ti ayeuna keneh kasempetan dibuka panto tobat mangga para mitra urang usaha muka eta kunci panto tobat teh sateka pola kitu nu mawi ulah kira-kira dina dongeng cenah engke-engke aing mah tobat geus nini geus aki-aki cenah kitu ulah para wargi sadaya ulah ieu mah mung ngagamarkeun yen para wargi sadaya kasempetan urang pikeun tobat teh aya dina waktos di mana-mana oge. Nah tuh kasugri kaum dangu mangga sanes kirang sono Mang Jaya teh ulah kirang-kirang nyengahapunten dina Mang Jaya ngadongeng seueur kakiranganana seueur kahilapanana seueur kalepatanana ngeda jembar hapunten ati para wargi atuh cenah saur sadere koswara boh bilih aya nami-nami para wargi nu kasebat nami-nami alamat anu kacatet atuh cenah kagambar lakuning perlampahan
hapunten sanes diaja da mamung saukur dongeng. Ai dongeng teh aku Mang Yai sering disebatkeun di HD-HD sangkan saya di alus-alus sangkan payus di reka-reka malarasigan.